Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanqalu bil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bir raghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamqati wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumi lak ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah pengajian, bapak-bapak, ibu-ibu, para kesepuhan anu sami-sami dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Langkung tipayun ayu urang bebarengan manjatkeun puji syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu tos masihan nyaeta bermacam-macam kenikmatan ka urang, terutama nikmat nu paling ageng nyaeta nikmat iman sareng Islam dibarengan ku nikmat sehat wal afiat sehingga alhamdulillah dina malam Jumat ayeuna urang masih tiasa nyungkonan kewajiban urang masing-masing nyatana tolab ilmu. Salawat beserta salamna pamugi Allah ngalimpahkeun ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tailap ka para keluargana, para sahabatna, teka kantun ka urang salaku umatna anu pang mudah-mudahan
urang sadayana kenging syafaatil uzma dina poe kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sajana urang kana pangaosan urang doakeun heula nyaeta dulur urang anu termasuk kokolot urang anu tos ninggalkeun alam dunia nyaeta almarhum Kai Salmin bin Hajah Saliah. Kai Salmin bin Hajah Saliah disusul deui ku ari kusaha ku almarhum Njis bin Haji Sanamah. Anu mudah-mudahan almarhum Kai Salmin sareng almarhum Njis ieu diampura sakabeh dosana, diterima iman Islamna, mautna husnul khotimah, yang pang mudah-mudahan nyaeta ditempatkeun di tempat anu dipikaridho ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saterusna nyaeta urang doakeun pun non ya dulur urang nyaeta Mang Johan. Mang Johan urang selalu doakeun ku urang mudah-mudahan cepat cager seperti biasa deh gitunya, bisa ngajalankeun rutinitas apa poe, bisa ngajalankeun nyaeta naon ya pagawean anu sakumaha biasa digawean unggal poe. Urang doakeun Mang Johan ieu panjangkeun umurna anu barokah, dipasihan naon ya pasihan cepet cager dina segala penyakitna, atau ge dipasihan kesabaran, dipasihan ketawakalan bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadai binti ayo urang doakeun deui ya, can cagerna can bener cenah. Orang doakeun mudah-mudahan binti oge dipasihan kesehatan, pasihan panjang umur anu barokah, dijadikeun ahli ibadah, dicepetkeun cager dina segala penyakitna bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
anin Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minassu. Dina cariosan urang nyaritakeun cerita ti Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minassu. Dina masalah sedekah urang osok sedekah osok sok urang mere sedekah eta sokan jengkel ente. Ayo orang lobakeun sedekah, bahkan lamun bisa mah ieu urang sedekah leungeun katuhu nyaeta nu mere, leungeun kenca mah ulah mere naon, ulah mere nyahueun. Pan bisa kitu? Kumaha eta? Leungeun katuhu nu mere, leungeun kenca ulah mere nyahueun. Ya didinya urang mere sedekah eta ulah hayang kanyaho, ulah hayang kanyahoan ku batur, ulah hayang kanyahoan ku saha, ku tatangga kitunya. Nu penting urang naon nu daek urang daek sedekah. Ari hikmahna sedekah eta tasuddu sab'ina baban minassu. Eta bakal urang rajin sedekah ceuk Kanjeng Nabi tasuddu sab'ina baban minassu. Sedekah eta bakal nutupan kana 70 lawang minasui tina kaalaan, tina kagorengan, tina pancabahla. Jelema anu loba mere sedekah teh sing horeng sedekah eta bisa nolak kana bahla, kana bilai. Ieu mah wajar dina rumah tangga urang, dina kahirupan urang. Kadang-kadang sakedeung urang mah meunang musibah, sakedeung urang mah aya be ujian, sakedeung urang mah kana naon ieu, kana bermacam-macam musibah dina rumah tangga urang, dina keluarga urang. Barang dilelenyep ku urang sing horeng urang mah loba keneh ngarasa hook mere sedekah. Padahal sedekah eta bisa ngajaga, bisa ngaraksa dina sakabeh naon, dina sakabeh balai, dina sakabeh pancabahla, atawa dina sakabeh ujian-ujian kahirupan orang sing horeng dijaga ku sedekah urang. Tinggal orang ngajaga, tinggal orang nanya ka pribadi orang, nanya ka hate orang, aing rajin sedekah intinya para rohoan. Misalnya aya nu naon ya, aya nu keur ngagerakeun pikeun muharaman, pikeun naon ya yatiman anu diketuaan ku dulur urang, nyaeta biajina peserta rombongan. Ieu mah biajina di belah wetan kene kajeuleu di luar lawang imah urang gegeraan nutupeun lawang.
gegeraan orang wancian lawang anu mentanon ya anu mentan sodako sampai sababaraha kali uluk salam tadi jawab ke orang ya tadi jawaban ke orang padahal menyenang intip beberi jaro imah ngintip saha ngintip rombongan bihaji enap geus kaluar maja pindah ka imah batur nyana kaluar tah nu kitu geus beukeun encah masih kene urang ngarasa hook masih kene urang ngarasa encanon ya encan ikhlas ngaluarkeun sedekah anu aya di awak urang anu aya dina bobogaan urang masih kene naon masih kene hook padahal mah eta 70 naon ya 70 lawang bakal naon ya bakal ngaraksa dina masalah balai 7 macam balai bakal diraksa ku sedekah urang ku gara-gara urang rajin mere sedekah. Bahkan cek Kanjeng Nabi urang as-sadaqatu ala arba'ati aujuhin sedekah eta kabagi opat bagian aya 4 macam sedekah aya 4 macam bagian sedekah aya hiji cek Kanjeng Nabi al-waqidatu bi asyrin hiji cek Kanjeng Nabi sedekah hiji dibales 10 hiji dibales 10 wal waqidatu bisabina lan saterusna deui nu kaduana sedekah hiji dibales ku 70 balasan ari tadi manuka hiji dibales ku naon ya ku 10 balasan nu kadua mah hiji dibales ku 70 kali lipat urang ya satik ayo belajar nyaeta ngoet hate urang noel hate urang ja sedekah mah moal ieu moal beak bahkan anu geus kahartieun mah nyaeta mere sedekah nya nama nyiaran anu narima kana sedekah sugan bae ku ayana urang gabungan di majelis alim kieu nyaeta tadina urang teu daek sedekah nyatana urang ku ari mah daek sedekah ieu balasan ti Gusti Allah cek Kanjeng Nabi sedekah anu pertama dibalasna ku 10 kali lipat kedek kurang dicaritakeun anu dibalasna 10 kali lipat ku Gusti Allah urang sedekahna ka saha hiji tah kaduana sedekah dibalasna sedekah hiji dibalas ku 70 kali lipat hiji dibalas 70 tadi 10 kuari 70 tambah gede teh tambah gede eta sedekahna ka saha engke kepanggih keudang urang caritakeun deui hiji-hiji anu katiluna cek Kanjeng Nabi sedekah wal wahidatu bisab'i mi'atin anu katiluna aya ganjaran sedekah dibalesna hiji dibales ku 700 lipat
700 non ya 700 lipat sedekah hiji dibalasna ku Gusti Allah 700 lipat mungkin naik bae mungkin naik tadi nu pertama hiji dibalas 10 nu kadua hiji dibalas 70 nu katilu hiji dibalas ku 700 kali lipat gede teh ganjaran teh kan gede engke eta urang sedekahna ka saha aya gede yang dicaritakeun hiji-hiji wal waqidatu bisab'ati alafin tadi dibalas hiji nu katilu ku 700 kali lipat nu kaopat hiji sedekah nyaeta dibalasna ku 7.000 kali lipat tuh tadi 700 anu kaopat mah hiji dibales ku 7.000 kali lipat leuwih gede teh tah leuwih gede ya 7.000 kali lipat ieu kasaha kudu mere sedekahna ieu kula mere sedekah yo aman mun hayang hiji dibales ku sabaraha ku 10 kali lipat sedekah kasaha lamun hiji dibales ku 70 naon ya ku 70 kali lipat sedekah kasaha lamun 700 hiji dibales 700 kali lipat sedekah kasaha hiji dibalas ku 7.000 kali lipat sedekahna kasaha cek Kanjeng Nabi ammal wahidatu bi asyrin bahwa ayat fa'aha ilal fuqara kaiji jelema anu sedekah di hiji-hiji dibales 10 teh sing goreng sedekahna jelema anu sok loba barang bere ilal fuqara'i ka jelema fakir jelema anu sok loba barang bere ka jelema anu fakir anu susah eta balasanana hiji dibales ku 10 balasan urang osok barang bere ka jelema anu fakir jelema anu loba kakurangan jelema misalnya jelema ka jelema susah urang barang bere osok urang osok mere tetangga gitu ka anu loba kakurangan loba kula sok beloba barang bere non ya dinahakaneun isuk-isuk eta tetangga urang anu susah teh dibelikeun uduk sabungkus kira-kira balasana sabaraha bakal menang ganjaranana 10 bungkusen nyatana sangu uduk ayo kumaha cenah kula mah sok loba nulungan ka jelema susah nulungan ka jelema anu fakir eta jelema anu loba kabutuh hayang misalnya non ya hayang meuli ieu meuli itu tapi henteu kacumponan ku sebab jelmana ieu loba kakurangan loba kasusah daripada nyaeta naon
loba kakurangan daripada leuwih. Kumaha cenah lamun aya jalema cenah cenah ngaku jalema susah, haju ngadegetan urang minta tulung si tulungan kula can bisa naon ya can bisa kapanggih jeung sangu geus 3 poe tulungan ulah tulungan baelah tulungan lamun urangna boga komo misalna eta jelema fakirna ieu ahli ibadah doraka jelema anu boga tatangga sampai teu dahar sampai manehna henteu naon henteu kuateun ngalaksanakeun ibadah salat atuh tetanggana doraka. Tapi sebaliknya ceknya nama susah, ngaku-ngaku susah, ngaku-ngaku fakir. Coba cenah Nabi Haji tulungan kula poe ieu jeung mayar yayasan teu kabayar ku kula, lamun teu dibayar ya ku kula asana ieu lawang kula dibawa ndek dicokot ku ibu yayasan. Tulungan ulah lamun anu minta tulung jeung bayar yayasan ulah anceun antep bae jadi duitna dewek anu nyokot dewek anu make nya atuh aya bayar jeung minjem ka tatangga minta tulung ka tatangga sarwana bae urang lamun nulungan ka jelema anu nyokot yayasan ku urang ditulungan sarua urang menang dosa pan bisa gitu atuh nulungan jelema naon jelema anu salah nya atuh geus urusan nyana nu nyokot duit nyana nu ngarasakeun naon ya boga duit wayah naon ya wayah mayarna ka urang minta tulung ceurik-ceurik nyatana hayang kabayar eta mah urang keur kejem ge henteu naon sebab eta mah naon henteu bener. Kumaha cenah lamun nyana ngaku kula mah jeung berobat anak kula anak non ya bikang kula ampeg hajo anak kula anu pertama mencret anu kadua cenah naon ya sales mah kula mah jeung berobat anak kula jeung bikang kula keur naon keur ampeg keur angot penyakitna sing oreng hanya alasan doang alasan segala macam alasan nu mantak cirikeun jalema anu tukang kitu mah ya hampura ya keur ngaji ya nya di dieu mah arareueuh kabeh ge eueuh di dieu mah nu nyarokot yayasan eueuh di dieu mah ieu mah keur ngaji jadi kadang-kadang gitu moal boga ka izin orang moal boga ka anan ya ka izina kumaha tah ku gara-gara urang campur baur jeung nu kitu tadina izinan ge jadi pemberanina kumaha nyiar injemen jeung nutupan hutang gitunya eta tadina mah isinan dikuari mah warnian ya lawang batur min naon ya min buka-buka bae langsung asup ka jero imah teu boga ka izin hayang naon hayang tah nyiar naon nyiar injemen hayang ditulungan sing oreng orang nulungan jalema susah ya atuh kudu pulah pilihna eta nulungan hiji jelema fakir
teh jelema loba kakurangan mending kakurangan ge ieu mah jelema ditulunganana ku urang kuleman teu dahar geus 2 poe salat ge kula laleus haju ngaji ge poe rebon teu semangat ku sebab encanaon encan kapanggih jeung sangu eta nu perlu ku urang ditulungan ahli ibadah sampai ninggalkeun ibadahna ku gara-gara awakna naon ya awakna euyag-euyagan sasampoyongan teu panggih dahar doraka urang lamun teu nulungan jelema eta bener teu bener hiji dibales ku non ya dibales 10 kali lipat ku Gusti Allah kahiji nulungan jelema anu fakir kaduana nyaeta jeung Kanjeng Nabi urang ammal wahidatu bisamina fa huwa yadfaha ila zirrahmi hiji dibales ku 70 macam balesan 70 kali lipat sodako hiji orang dibalesna ku 70 kali lipat sing horeng kasaha ta mere sodakohna urang barang berena kasaha barang berena cek Kanjeng Nabi lamun hayang hiji dibales ku 70 kali lipat yadfa'aha ila zirrahmi urang barang berena ka sanak baraya urang anu masih sanak baraya urang masih keluarga urang masih keturunan urang tuh misalnya bibi anu tuh kurang bere jelema naon ya jelema loba kakurangan urang aya leuwih hayang mere ieu sodaqoh itu mah masih dulur urang kene masih dulur urang kene masih kakaitan baraya urang tah anu dingaranan urang barang bere ka anu disebut baraya masih keneh sanak non ya sanak baraya kakaitan duduluran eta urang barang bere ka baraya eta balesanana hiji dibales ku sabaraha tadi sabaraha 70 kali lipat balesanana tah eta urang barang bere kaduduluran pan kadang kieu urang mah hari duduluran urang mandek belangsak los ndek teu dahar los urang mah merena anu kasok mere ka urang hayang kapuji ku batur hayang kanyawan ku batur tatangga misalnya ari ka tatangga nama barahan daging ge mangkokan dibikeunan ka tatangga haju angeun ge samemeh nyanangakan geus dibikeunan ka tatangga dulur nama dahar teu jang nanaon teu ditawaran-tawaran acan baraya nama gitu teu ditawaran-tawaran acan tah eta urang baraya heula baraya tawaran ku urang bere ku urang samemeh kabatur dah jakula mah naon ya hari kabaraya mah kula mah nyeleuna hewa bae kabaraya mah kula mah eueuh pikarunyaeun teh aja kabaraya mah kula mah resepan ge ka tatangga mah nu mantaku kula diberean bae nyanana sok merean bae sih ka kula ari baraya mah eueuh tilok inget ka kula aya datang ka kula ngaku baraya nginjem duit aya baraya datang ka kula cager nok cager boga beas teu
tah baraya mah kitu geus hajin jeung baraya mah urang tadi kudu inget sodakoh ka anu jadi baraya, sodakoh ka anu jadi duduran kerabat urang nya eta hiji dibales sabaraha cenah 70 di 70 kali lipat balasan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Katilu nyaeta ceuk Kanjeng Nabi wa amal wahidatu bisab'ati imiatin fahuwa yadfa'ha ilal ikhwan. Tadi kabaraya kuari barang bere ceuk Kanjeng Nabi nu katilu hiji dibalesku 700 jelema anu sok barang bere ka anu jadi dulur samemeh ka batur ka dulur heula balasanana eta barang bere ka anu jadi dulur hiji dibales ku 700 balasan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eta tadi nu dicaritakeun jeung batur mah akur jeung dulur mah naon? Hah? Jeung dulur mah teu akur, talobana urang. Dulur mah sagoreng-goreng nage dulur tetep dulur urang. Cek pribasa teh naon? Buruk-buruk ge papan jati artina naon? Hah? Teu rakurinyuh. Buruk-buruk ke papan jati maksudna atupan ari papan jati mah naon? Kuat. Maksudna kuat. Haju ieu dulur atuh sa jore-jorena ge dulur urang ulah sok geus mah dulur urang jore dijojore ke urang atuh tambah jore ari dulur mah sanajan jore ge kurang baguseun bae ari dulur mah sanajan ieu jore kurang gagahkeun bae ngajaga misal nanon ya katurunan orang coba dulur orang aya nu naon ya aya nu ngagogoreng aya anu naon aya anu mitnah umpama dulur orang ilu jengkel teh jengkel jeung dulur mah tetep jeung dulur mah sa jodar-jodarna dulur tetep jeung dulur mah hiji waktu bakal naon cih atuh tetep bakal ngahiji jeung dulur mah komo dulurna ieu kompak dulurna ieu akur kajeulna ge beda ku batur dinaon ditilaina ieu rapi amat eta budak jeung dulurna alalakur can pernah bae salah paham can pernah bae jeung dulurna raributan sebab naon intina dulur jeung dulur kudu aya naon ya aya musyawarah aya saling silaturahim komo di dieu mah dulur jeung dulur kudu siring bere sebab mereka dulur mah tadi balasan ge mere hiji ku Gusti Allah dibalasan ge 700 lipat 700 nah balasan ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ya mah lah tilok barang bere ge ka dulur janaon ya dulurna tuh senang ya
Ci sanajan dulur orang senang nyana senang dulur orang senang tapi leuwih senang ku orang dibere lada senang dipake naon ya dipake lumayan ku dulur anu ngora asal teu boga rokok ka dulur nu kolot boga rokok kak nah bere nya jeung dulur mah bere bae nya berang-berang aya ngarokok deui kak boga rokok boga aya ayo engke ge urang mere sabatang dibalesna 700 batang bener teh aja KTT na teh boga duit goceng nya cek teteh na teh aya ku sebab urang inget kah mere 5.000 bakalna dibalesna 700 kali lipat 5.000 coba bere ulah bere dulur orang lamun aya butuh ka urang barang dihitung-hitung ya budak geus hampir sabaraha tahun ieu mentah hayangna dibere bae can pernah bae pansia gawe pabrik cek dulurna teh ka mana gajina unggal bulan ka mana tadi teh cenah kakak pan gula maloba keperluan bayar ieu nang ngaranna doang mantas gajian bukti napan kanyawan ku kakak ge ulah ari tiap gajian sok mere rokok ka kakak tilok pan nya nyana ge ngomong sorangan bahkan meureunan kakak ya lamun boga milik mah ya kula neuk nginjem ci pan cenah tas gajian nya dibere deui besi ya ku aing nginjem mah atau menta mah dibere cuman ulah bahasana ulah nginjem ya bahasana menta beung geus jelas ya ka aing ulah bahasa nginjem jang geus bahasa nginjem eta geus puluhan kali eueuh hitunganana geus tah ari teu boga rokok mata bawa sasalopeun tah cek kakana teh sabaraha poeun sia ulah menta-menta deui kitunya jadi gitu anu ningkat leuwih gede balasanana 700 kali lipat ganjaran ti Gusti Allah orang sedekah hiji dibales ku 7 kali lipat balasan nyatana orang sok barang bere ka anu jadi dulur urang samemeh ka batur dulur urang heula tawaran urang boga non ya boga sayur nangka geus 3 poe tawaran heura dulur teteh kula boga sayur nangka geus 3 poe ya daek cek teteh nanti akan gusia aya sia mah mere geus tahakan teu kahakan gusia geus basi geus teu kadahar gusia karak ditawarkeun ka dulur barang bere mah ulah kitu ketika orang boga sayur asem pindang naon ya pindang lauk anu seger keneh ya ukuran orang cukup sekeluarga ayo dulur deketan tawaran komo ku kieu mah aya dulur misalnya deketi mah urang tawaran dek dahar kan dek dahar atau teteh dek dahar boga lauk naon emang atuh henteu boga lauk bandeng ge kula boga itu tuh boga naon ya
boga kerang hejo. Nah anu kitu aya asana can aya nya bahkan naon ya nu can aya nama urang can nyaho kana ilmu engke mah ya mulai ti kuari geus nyararaho ya geus nyararaho samemeh nawaran ka batur ka dulur heura nya sebab ganjaranana gede urang mere hiji mele lauk teri hiji eta bakal dibalasna 700 kali lipat lauk teri. Balasanana ganjaranana eta kitu 700 kali lipat. Anu kaopat nyata amal wahidatu bisab'ati alafin fahuwa yadfa'a ila talibil ilmi wa yu'addiu nukaopat cek Kanjeng Nabi urang sodako hiji dibalasna ku 7.000 kali lipat balasan ti Gusti Allah. Tadi geus kanyahoan ku urang nu hiji dibales 10 sing horeng urang kudu loba barang bere ka jelema anu fakir. Balasan hiji dibales ku 70 kali lipat urang sing horeng kudu barang bere ka saha cenah? Ka saha? Nu hiji dibales ku 10 kali lipat sing horeng di hiji mereka fakir, anu hiji dibales ku 70 orang kudu barang bere ka anu jadi baraya 70 tah itoh kudu rajin mereka bikangna iyang dulur boga martabak bere sabelah lamun hayang menang ganjaran hiji dibayar 7 kali lipat 70 kali lipat aja nu diberena lawan deui nya dibere sabelah hayang nambah deui atuh eueuh deui nu katilu nyaeta hiji dibares ku 700 kali lipat balasan orang kudu loba barang bere kanu jadi dulur. Terakhir orang barang bere hiji dibalas ku 7.000 kali lipat balasan sing horeng orang kudu loba mere ila talibil ilmi kudu loba barang bere ka anu keur belajar ngaji belajar ilmu anu jamiahan gitunya anu keur kukumpulan di majelis taklim mantak anu nyararahun mah ieu pengajian di mana ya kadengena mantas zohor yang geus aya nu sholawatan ya oh di kaler sanajan teu ngaji geh misalna itu belanja teu mang taya ya meulikeun saasoy aya nu liwat ieu bawakeun ya sedekah kula jeung nu ngaji tuh di kaler pan bibin teh ieu henteu lempang kula mah keur teu kaur kula mah keur can naon ya can bisa hadir tapi insyaallah ya kula ya loba jeung saeutikna sedekah kula ya saasoy pangbawakeun tah eta ganjaranana urang dibalesna ieu ku 1000 kali lipat balesan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala.
Haji model orang kuari model orang ya model orang coba saha anu mawa hakanen baik gogorengan maupun ieu hakanen anu di warung eta ulasieun balasan ti Gusti Allah 1000 balasan ti Gusti Allah nyaeta dibikeun ka jalema anu mere sedekah ka anu keur belajar ilmu untung teh untung haji urang dina masalah sedekah dina masalah sedekah urang tergantung dina kekuasaan urang, dina kekuatan urang, dina kemampuan urang. Dina masalah sedekah urang teu bisa maksakeun hayang mere sedekah urang sampai naon ya sampai ngajualan ke anak kotok misalnya kurang dijualan maksakeun sedekah teh ulah tetap kurang lamun maksakeun jore deui bae mantak sakamampuna urang jeung nu leuwih-leuwih nyaeta saikhlasna urang saridona urang kula hayang nanya umpama orang boga lembaran lembaran duit hiji 50.000 dua 20.000 tilu 10.000 opat nu 5.000 terakhir nu 2.000 tah anu dibikeun nu mana tah nu dibikeun nu mana anu disodakokeun asana ya anu paling leutik urang mah sebab naon urang mah masih keneh pukar pikir keneh lah 2.000 bae lah anu 50.000 hook nu 50.000 disumputeun nu 20.000 nongol hook keneh bae anu 20.000 disumputeun aya nu panggedena 10.000 masih hook keneh bae haja aya anu 5.000 nongol dipikir-pikir kunyana dicekel mah dicekel nu 5.000 apa nu 2.000 nya ya nu dibikeun nu mana iya ujung-ujung nama nu 2.000 modar sih nu 2.000 ku aing ya debikeun nu 5.000 mah diampihan komo nu leuwih ti 5.000 mah ta urang mah kitu padahal mah eta sedekah tambah urang mere gede urang atuh ganjaranana leuwih gede wajar sedekah marajin tapi non ya balasanana ti Gusti Allah rada kesel rada macet balasan ti Gusti Allah atuh urang mah merena naon merena leutik sih jadi sinyalna leutik mah sinyalna jadi pancinganna sinyalna leutik asal kajele ieu bae ndek hirup lamun cek kita mengentit parem wae nu gede mah kenceng sinyal lagi kenceng ya intina ya no penting makan cek-ceknya nanti orang ikhlas ridho ji saha anu teu ikhlas mere duit 2.000 kabeh ge ikhlas jasa hasil jalan anu teu ridhoeun mere 2.000 kabeh ge ari ikhlas kabeh ge ridhoeun nya beuing aya nu mere 2.000
masih gegetunan da aing mah euy kabeuratan jana mere sodako 2000 tuh masih berat keneh tu eta maka bina-bina jalma lamun aya nu kitu. Bahkan cek Kanjeng Nabi dina masalah sodakoh teh nya didinya urang boga naon mangkana lahu malun falyatasaddaq bimalihi wa mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi wa mangkana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Maka Kanjeng Nabi lamun anjeun boga harta nyaeta sodakoh ku harta anjeun, lamun anjeun boga ilmu sodakohkeun eta ilmu anjeun, lamun anjeun boga tenaga boga kakuatan tenaga sodakohkeun kakuatan tenaga urang. Contohna kieu aya bangunan di urang di lingkungan orang majelis salim atau musola atau masjid perlu bantuan orang boga harta orang sodakohkeun harta urang pikeun naon pikeun ngabentukna eta pembangunan di lingkungan urang. Lah kula macana ari duit man teu boga ulama boga ge ilmu ge sarua sodakohkeun ku urang pan bisa kitu kumaha urang jelema susah jelema kakurangan bogana kulama ilmu yuk urang ngaji bebarengan yuk urang non ya buka dina masalah ilmu urang bebarengan kulama hanya bisa sodakoh ilmu doang. Dina masalah bangunan kumaha sodakoh ilmuna aya ari jelema nu berilmu pan kadang-kadang dina musyawarah tentang pembentukan pembangunan musola atau majelis salim pan urang perlu musyawarah dibere nasihat kuno aya ilmuan dibere tata cara kumaha ye cek nu aya ilmu eta ge sarua sodakoh. Nu terakhir cek Kanjeng Nabi anjeun duit henteu boga ilmu henteu boga ya ilmu henteu-henteunan ya henteu kataekan jaeta baretona jakula ge cenah pernah baheula mesantren menang meureun sabulan setengah mah tetep bae eta ngakuna mah mesantren bae sabulan setengah emang mesantren waktuna sakedeung gitu waduh kudu ngabeakeun sababaraha gantang bahkan sababaraha kintal beas karak mesantren tahunan sampai paling saeutik 6 tahun sampai anu 20 tahun ieu mah mesantren karak 3 bulan setengah cenah kula ge mesantren kula ge anak pesantren mesantren meunang naon eta nya nyana ngakuna kitu. Sia mah urang pakaya teu boga mal loba kakurangan dibikeun ka bangunan musola ka majelis jeung anak kula eueuh jajan neuk nerangkeun masalah pengertian masalah ilmu dina umum kula mah teu bisa. Kula mah alhamdulillah ditakdirkeun ku Gusti Allah kula mah bisa ngangkat bisa kaangkat karung 3 karung ku kula tenaga kula bedas jasa kakuatan kula leuwih ti batur mah henteu kararuateun ngampakan tangkal buah anu sakitu gede ku kula mah paling sakali ngampak rubuh jatanagana naon
jatanagana kuat jasa cek Kanjeng Nabi mangkana lahu kuwatun falyatasaddaq bi kuwatihi. Lamun urang boga tanaga, boga kekuatan, teu boga duit, teu boga ilmu, urang sodakohna ieu ku tanaga urang. Sodakohkeun sarua bae tage tanaga urang, kekuatan urang nyieun ngajadikeun sodakoh pikeun naon? Pikeun sarana agama, musola, majlis, masjid lah. Kula mah teu bisa mantuana naon pan sok aya jelema kitu nya. Pan jelema sok aya nu ngomong gitu, kula mah teu bisa mantuan dina masalah duit mah. Komo ku ilmu mah kula mah mantuan tanaga eta ge sarua eta ge sodako meunang ganjaran. Menang nyata balasan ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tah mungkin hanya ialah pangaosan orang, mudah-mudahan aya manfaatna jeung mudah-mudahan naon diaji ku urang dijadikeun hidayah ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang leuwihna nyuwunkeun hampura bilih bisa aya omongan-omongan kaula anu teu ngeunah didengena atawa kula nyaritakeun dina masalah hadis Kanjeng Nabi yen teu akur jeung tujuan ieu hadis sakali deui nyaeta nyuwunkeun hampura. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.